aya jalma anu dihususkeun anu dibere kanikmatan khusus. Kanikmatan eta teh dibere ka manehna supaya manfaat ka batur, jang dialap manfaat ku batur atau jang kamaslahatan batur gitu. Jadi kadang mah aya misalnya teh orang dibere nikmat, salah seji nikmat misalnya teh naon gitu. Tah nikmat ieu teh dipaparinkeun ka urang khusus keur naon eta mah cenah euy keur ngapanfaatan hamba-hambana Allah Subhanahu wa taala. Dina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadau inna lillahi ta'ala sanyana mika milik Allah taala aqwaman pirang-pirang kaum. Taya teh dinu cetakan aya anu yahtassuhum, aya anu ihtassohum gitu siga di luhur. Jadi aya nu make sigoh fi'il madi, aya nu make sigoh fi'il mudhari. Aya dirinya non yahtasuhum, yahtasuhum. Kaya di nu cetakan nu lain mah aya ihtassohum gitu. Sarua juga anu di luhur. Keduana teh naon gitu. Artina ieu ngan beda segatna hungkul ieu mah pakena fi'il mudhari mun yahtasuhum. Yahtasuhum anu nangtukeun atawa anu ngahususkeun Allah ka maranehna bin ni'ami ku pirang-pirang kanikmatan. Maksudna innalillahi ta'ala aqwaman teh mana mafhumna mah gitu non disawarehna kaum teh atawa Gusti Allah aya sawarehna kaum gitu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu dipasihan kaistimewaan, anu dipasihan khususia ku pirang-pirang kanikmatan. Pikeun naon eta kanikmatan dipaparinkeun ka eta kaum limana fi'il ibadi pikeun kamanfaatan pirang-pirang hamba. Jadi di sawarehna kaum atau di sawarehna hamba-hambana Allah Subhanahu wa taala aya jalma anu dihususkeun anu dibere kanikmatan khusus. Kanikmatan eta teh dibere ka manehna supaya manfaat ka batur, jang dialap manfaat ku batur atau jang kamaslahatan batur gitu. Jadi kadang mah aya misalnya teh orang dibere nikmat, salah seji nikmat misalnya teh naon gitu. Tah nikmat ieu teh dipaparinkeun ka urang khusus keur naon eta mah cenah euy keur ngapanfaatan hamba-hambana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kumaha wa yukirruha fihim ma bazaluha. Wa yukirruha jeung netepkeun Allah kana itu pirang-pirang kanikmatan. Wa yukirruha jeung bakal netepkeun Allah kana itu pirang-pirang kanikmatan. Fihim di maranehna ma badaluha salagina masrahkeun ma badalu salagina masrahkeun maranehna kana itu pirang-pirang kanikmatan. Jadi aya kanikmatan anu atau aya kaum atau aya hiji jalma anu dibere kanikmatan khusus ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, eta kanikmatan teh keur kamanfaatan hambaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga eta bakal tetep di eta jalma kanikmatan teh lamun eta kanikmatan dipasrahkeun, maksudna ieu teh maksudna dibikeun ka batur. Maksudna dibere ka batur ma badaluha teh didermakeun, dibikeun ka batur, dipasrahkeun gitu. Sepertina urang dibere kamanfaatan dibere kanikmatan ilmu. Tah ilmu ieu teh Gusti dititipkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ka urang supaya bisa manfaat keur hamba-hambana.
tah tetepna ieu ilmu ti urang dengan syarat eta ilmu teh dibikeunnan ka batur, diajarkeun deui ka batur gitu. Diajar. Nalika henteu diajarkeun ka batur bisa jadi ilmu eta teh engke dicabut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicabut ke. Da memang ilmu mah dibikeun ka hiji hamba teh keur dimanfaatkeun wan, gitu keur dimanfaatkeun gitu ke diri sorangan aja minimal kan ke keluarga gitu. Atau aya harta oge anu memang harta teh dititipkeun ka orang ieu mah emang keur kamanfaatan batur. Sehingga eta bakal tetep harta eta lamun ku urang dibikeun. Lamun ku urang dikeukeuweuk mah henteu bisa. Jadi aya karunia atau nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala teh anu jadi sabab netepna eta kanikmatan teh ku cara dibikeun ka batur. Jadi aya ayeuna pan menang kanikmatan teh oh ieu mah danu urang, milik urang ieu mah gitu. Sehingga orang menang milik padahal mah kadang-kadang aya sabagian milik sabagian nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu jadi sabab netepna di urang teh ku cara dibikeun ka batur. Misalnya dibere ku Gusti Allah 10.000 misalnya mun dina nominal. Tah 10.000 teh dibikeun ka batur. Engke teh aya deui we 10.000. Nalika misalnya henteu dibikeun ka batur mah urang teh pasti eueuh teh 10.000 eta na. Amun dibikeun dimanfaatkeun da karena eta mah cenah keur batur. Sepertina ilmu tetap bahkan bisa berkembang teh lamun dihurukeun deui gitu, lamun diajarkeun deui ka batur. Sehingga faida mana uha maka di mana-mana nyegah maranehna karena itu kanikmatan. Najaaha maka nyabut Allah karena itu pirang-pirang kanikmatan minhum ti maranehna. Pahawalaha maka mindahkeun Allah maka ngalihkeun Allah karena itu kanikmatan ila ghairihim kasalian maranehna. Bahkan misalnya teh diamanatan ku urang teh dipaparin nikmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana eta nikmat teh keur kamanfaatan hambana Allah Subhanahu wa taala. Lamun harta berarti kudu dibikeun meureun ka batur atawa dibangunkeun perkara anu memang manfaat keur batur gitu. Nalika direalisasikeun gitu ya eta teh maka kumaha bakal tetep eta teh kanikmatan teh ti eta hamba. Tapi nalika teu disalurkeun ku urang teh eta nikmat nu dipaparinkeun ku Gusti Allah keur batur teh teu disalurkeun. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal dicabut. Di leon teh dicabut eta kanikmat teh pake dipindahkeun ka batur. Dipindahkeun ka batur. Berenang misalnya sok aya duit leungit teh eta teh kudu dibikeun ku urang dikeukeuweuk sieuna mah gitu. Eta teh da sebenarnya mah keur batur gitu. Matakan nya nalika menang milik teh saeutik diajar disodakohkeun bisi eta teh memang cara hayang tetepna di urang teh ku cara dibikeun. Bahkan mun dibikeun ke ditamahan di ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siga ilmu ge geuning sajalma anu daek kitu ngawurukeun ilmu na ka batur saeutik lobana itu ilmuna diwurukeun ka batur maka engke dipaparin kumaha ilmu anu manehna teu nyaho gitu. Ya ku cara naon we engke ku cara ngaji deui ka anu ku cara ngaji deui kan oh jadi teh jadi teh. Tah jadi aya kan jadi mun meunang nikmat teh ieu mah anjuran mun cik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas nalika meunang kanikmatan teh oh bisa jadi ieu kanikmatan teh anu memang kudu disalurkeun jeung kamanfaatan batur. Nalika ku urang henteu dimanfaatkeun pikeun kamaslahatan pikeun kamanfaatan hambana Allah Subhanahu wa taala pasti leungit. Pasti dicokot dipindahkeun ka batur. Ah sieun teu dibikeun kasitukeun aya deui dibijilkeun jalma-jalma anu. Ya wah bijilkeun deui gitu. Terus we dipindah-pindah. Innalillahi ta'ala ibadan innalillahi ta'ala aqwaman teh mun bahasa gampang nama tina sawarehna hamba-hambana Allah aya anu bisa dikhususkeun tadi gitu. Dan bahasa logatna eta.